Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Mustika Talaga Bodas. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-30. Para mitra kaum dangu, kocapkeun pasosore harita teh. Wijaya Kusumah nuju ngawarangkong senden Banondari di patengahan kasing hareupan ku Aki Jole katut Mang Dasri. Ari Neng Arum Sari nuju calik dina teras sareng Nugraha, tapi saurang ge eueuh nu cumarita naon-naon. Ngadonting haruleng kawas nu eueuh piomong. Nugraha jongjon melenguk Neng Ayu Neng Arum Sari kalah ka mener-menerkeun kembang dina pasna nu nangoh dina meja marmer. Para mitra Nugraha teh si teh para mitra. Saha cing Jawa ye. Jawi. Cing wah ini apa? Si Renyul para mitra. Anu namina Nugraha teh si Renyul, mangga urang teraskeun. Tah ayeuna kieu Aki. Kuring rek aya dongengkeun ka Aki. Tadi kuring geus ngobrol jeung biangna Nyimas. Nyaita urusan ieu ngarencanakeun piwaktueun salametan barudak. Sabab ayeuna indungna Nyimas ku Aki jeung kuno sejena geus katingali miang-miang aya getihan deui. Atuh kana barang daharna geus mamayu tananing indungna Nyimas teh geus maju kasehat. Wayana kitu kana pasti kuring rek ngalaksanakeun sakumaha janji tadi. Jelas nama rek nyalametkeun Nyimas ka Nugraha. Eta kira-kirana nurutkeun itungan Aki tanggal sabaraha atawa poe naon pialuseunana lamun kuring rek ngalaksanakeun dina bulan Jumadi lahir. Sabab dingkengke gerek ngadagoa naon. Ayeuna kitu engke kitu dan nu dipalar mah lintang ti salametna. Ulah aya halangan harungan atawa bancang pakewuh naon-naon. Saur dalem Wijaya Kusumah mungaran sasaura naros kana piwaktoseun salak nyalametkeun Neng Ayu Arum Sari ka Nugraha. Hehe, eta mah sun kantu nyangakeun we ka kamar ka pangersa sun. Dari kanggo Aki mah moal bade ngalalangkungan jalaran pangersa nu kagungan maksad. Aki Jole teu wara bisa nangtukeun tina urusan poena. Bener ari nu boga maksud mah kuring jeung indungna Nyimas. Nganurutkeun ceuk pangrasa kuring eueuh salahna lamun nanyakeun heula ka kolot. Sabab tadi ge kolot mah aya paribasa legok tapak genteng kade. Atuh sajabana ti kitu naon rupa permaksudan kudu make perhitungan heula ulah jang jiprum. Pan tadi ge nu dipalar teh kasalametan sarerea lain kairing su temal Aki Jole ponok bari sirahna melengu. Jadi nu dimaksud ku kuring menta dipangitungkeun dina poe naon tanggal sabaraha teh pialuseunana ngalaksanakeun perkawinan Nyimas. Ngan dina bulanna nyaeta bulan ayeuna Jumadi lahir. Insyaallah hari pangersa pacanten makana etang-etangan bilangan puteuy ku Aki. Bade dietang heula sun. Nya sok kadinya atuh pangitungkeun ku Aki da kuring mah nya ge kasebut geus kolot. Ari utang itung kana urusan kitu mah poekeun ki saur Wijaya Kusuma. Jep sadayana jarempe sabab Aki Jole keur meleng piwaktueun bari diteuteup ku Wijaya Kusuma. Nutu sakumaha lila Aki Jole tangah kalawan cumarita. Numutkeun etang-etangan Aki mah upami pangersa aya maksad baye ngajahupkeun Neng Ayu. Dina sasi ayeuna Jumadi lahir, saena mah dina kaping 17 mun. Dina tanggal 17 bulan ieu, leres mun sasi ieu kasebat sasi Jumadi lahir teh asun. Temal Aki Jole. Atuh tanggal 17 bulan ieu mah ningang dina poe Rebo Aki kabeneran dina bawodalan kuring pisan. Jadi lamun diitung dina poe ieu mah kari 12 poe deui nyawa teuhna mah diitung 10 poe deui we. Tah ku kituna kitu ibuna nurutkeun ceuk perhitungan Aki mah nyalametkeun barudak teh dina tanggal 17 bulan Jumadi lahir. Ku kituna mudah-mudahan ti ayeuna tepi kaprungna ulah aya halangan naon-naon. Atuh ibuna sing nuluy jag-jagna bari engke teh. Tujuan amamah rek sakalian syukuran ibuna tas gering sakitu lilana. Jeung parnana ayeuna dikersakeun bisa jag-jag deui.
payus lamun keur urang tas manggih kamusibatan heug mulus deui ngayakeun syukuran hiji tana urang teh nganuhunkeun kanu maha kawasa eta teges hiji kawajiban pikeun urang nu nganut agama ulah kieu ari keur manggih kamusibatan mah atawa keur nyanangan panyakit naneda urang jeung peuting kanu maha kawasa hayang cager deui kawasa sari nah ari geus diijabah poho malah teu nganuhunkeun acan kapan cara kitu teh salah bener nya ki kitu Wijaya Kusuma ngalirik ka Aki Jole kairing sun aduh saleresna pisan kedah kitu sun eta teh nawiskeun urang emot kanu maha kawasa jalaran sadayana jalmi mah teu bangsa Sunda teu bangsa jeung sadayana ge umat Gusti Allah urang mah teu daya teu upaya estu usik mali kersani Gusti obah kersani nu maha kawasa tong bujeng-bujeng urang kasebat jalmi sanaos sanggem paripaosna uteuk tongo walang taga roh godong-godongan ge umat saha dadari sanes umat Gusti Allah maksud temal Aki Jole geus kitu gero Wijaya Kusuma nyauran Mang Rubinta badegana Mang Rubinta ulan tema Mang Binta bari gancang nyirili ka jero bade pikir sae naon sun cing ngahiras euy pang ninyuhkeun cai kopi tu ka biti mah sakalian keur ieu si Aki jeung Kaki Dasri ongkoh karunya we kula mah Kaki Dasri ulah sina nunutan ti tadi katingalin aku kula melenguk we siga nunutan hih gambaranna saur sasim abdi nunutan sun Mang Dasri kakara nyarita geuning katingalin aku kaula melenguk bae sun melenguk sade sanes nunutan sun kunaon atuh wireh henteu tangah we sun aya ku pinter ngajawab teh tepat pisan setiap nu tungkul berarti tetangga da kitu sing daek disada atuh ulah ngabetem wae bising disangka keur nyeri hundu ke saur dalam Wijaya Kusuma rupi nu bingah ngage gumujeng ngagakgak leos Mang Rubinta ngaleos nu maksudna Mang nitah Mang niciankeun cai kopi kamatimah pamajikanana nu teu sakumaha lila Mang Rubinta norojo nangeuy baki dieusi ku cai kopi tilu cangkir beling sok dituna dina meja mangga nyangakeun sun cek Mang Rubinta bari gilek malik nu maksudna mareka tukang deui ngan teu kebat kabujeng Wijaya Kusuma ngagentraan deui Mang Binta kulaneun tema Mang Binta gilek malik ari tadi basa kaula rek cai abdas kunaon kadenge ngadon guntreng jeung biti mah oh Mang Rubinta seuri ngahehe eta sun gambaran tadi teh ningali Mang nuju ngaroskam kuda sun gambaran aduh aya anjing lumpat kalersan kitu sun mina nuju napikeun beas sangga Mamang teh mana lamun anjing lumpat ka kulon buntutna ka mana nya ka wetan saur ibina teh atuh papisahnya jeung awak tos kitu ibina ngadon miwarang ieu naon teh nyarios ku wungkul ka Mang sangga Mang teh wah gampang ada-ada saja abah mah jarakam ngadahar nangka atah belak abah nangkarak rag-rag natangka nangka barakatak anakna babarakatakan nah sarjanga barakatak aya naha ahai abah aya walana kataranyangan cenah ka kitu degan aya ku bisa-bisa wae lain mah Binta Wijaya Kusuma gumujeng meni babarakatakan kitu denu sejen ting barakata nen manondari ge pramitra nu nembe damang akei-akeyan kuat kaseeleun jeung sirikeun Mang Rubinta ngabojeng Aki Jole kuat kaciramai bakat tingkungeunna seuri pok de Mang Rubinta nyarita samalah mati mah ge pamajikanana norojo ti tukang amah calawak kawas bayawak ngahakan bak cak-cak pokna keur sararea salisirian atuh beukiting arakai samalah Neng Ayu Arumsari nuju di luar ge nyeleukeut kumujeng nugraha mah nyenghel bari sirahna melengkung aya ku teu sangka euy sugan teh tara ngalohong kitu Ki Rubinta kula mah meuni asa saeleun kieu bakat ku seuri ye saur Wijaya Kusuma marukan si eta tara heureuy kitu amana si eta mah kana ngalohong lumayan geus ngadatangkeun piseurieun teh matak saeleun adi ge meuni nyeri kulit beuteung ieu tuh si Aki ge kuat kaciramai kitu yang serikeun Ki Rubinta sambung Nen Mandondari bari ngalirik ka Aki Jole nu keur nyusutan cimata ku tungteung leungeun kampret leres Nen Aki ge meuni saeleun teu sangka Ki Rubinta sok ngalohong kitu eta we Aki mah seuri so teh wile saur anjeunna nyebatkeun abah
aya walanya kacara jangan cenah kitu. Temal Aki Jole ngabarakata. Atuh para mitra Wijaya Kusuma gumujeng bangun anu raraos. Ai, muhun Aki teh di kamari teh baya aya nu ditaroskeun ka pangarsa teh. Gambaran. Aya tanyakeun urusan naon Aki. Wijaya Kusuma ngalirik ka Aki Jole. Sumo. Bade nyaroskeun jenengan kampung ieu sun anu kasebatna teh gambaran kampung naon ieu teh. Jalanan Aki mah sakitos ka kolotan mah ayeuna ka dieu teh sun. Cek Aki Jole ngalegot nanyakeun ngaran kampung nu dicalikan ku Wijaya Kusuma ayeuna. Kateuing atuh. Aki kuring ecanya ho ngaran lemur ieu teh. Balar Wijaya Kusuma anjeunna mah teu acan uningan. Ih, disangki ku Aki mah uning atuh pamiki itu mah urang sebat we teh kampung Ciseel sun. Nah kumaha disebut kampung Ciseel teh? Wijaya Kusuma neuteun. Sun, wire eta we na mah sadayana garumujeng kiat ka Seeleun sun. Dan urang ngaranna kampung Ciseel kitu lah. Nya akilah geus we atuh. Urang sebut ku sararea kampung Ciseel we. Nya merenah pisan kana sareurina urang sareeleun ye. Waler Wijaya Kusuma sapukeun kana pingaraneun eta lembur nu disebutkeun ku Aki Jole kampung Ciseel. Nepi ka kiwari wewengkon eta pernah teu sakumaha jauh ti warung bandrek. Aya lemur Ciseel jeung lemur Cipoos nu asalna anak buah Kimantala kapoosan diserang ku rakyat. Tepi ka kiwari eta tempat ku Kimantala nu diserang ku rakyat teh disebutna Cipoos. Atuh nu sebut Ciseel nya kitu keneh. Kulantaran tempat nu dianjerkan ku dalem Wijaya Kusuma can boga ngaran jeung kabeneran harita teh make seuri nepi ka Seeleun nya babari disebut Ciseel we. Meunang sawatara jongjongan mah para wargi nu garumujeng teh jep jempe mani ngadak-ngadak jempling teu bedati so gaang katincak. Henteu sakumaha lila di luar sada sorano kuda kokotoprakan. Atuh Wijaya Kusuma rupi nu kaget kalaya naros ka Mang Rubinta badegana. Binta, eta di luar sora kuda euy. Palang siang kuda kula ngencar cingcing tempo heula ka ditu bisi ngencar kanu jauh babakuna mah. Saur Wijaya Kusuma. Sangkiana mah para mitra kuda boga manehna ngencar tina gedogan. Korejat Mang Rubinta nangtung nu maksudna mah rek neang kuda teh. Kakara ge salengkah torojo neng Arum Sari norojol kalayan sasauran karamana. Ama, itu aya engki ka dieu, saur neng Arum Sari. Engki saha? Wijaya Kusuma ngalirik rupi nu hemeng. Engki malela, waler neng Arum Sari. Atuh Wijaya Kusuma ramana enggal ngorejat kalayan sasauran. Uluh. Geuning sisinarieun teuing aya ka dieu jeung saha cenah Nyi Mas? Anjeunna mah nyalira ama. Tunggang kuda, waler neng Ayu Arum Sari gero ti luar ayeun uluk salam bari ngeloa tina lawang. Horengnya dalem malela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uluh eta uwa. Haturan uwa kumaha wilujeng? Dalem Wijaya Kusuma enggal nyolongkrong munyungan kalayan pameunteunna marahmay. Henteu katawis-tawis sapertos benduk ka dalem malela. Cager. Geuning eta Nyi Mas geus jagjag ayeuna mah. Aduh, syukur teuing ari geus jagjag mah tupaingan ulah merejeng we hayang ka dieu. Nya eta we Nyi Mas geus cager geuning. Dalem malela rupi nu bingah ningal enden bandondari tos damang. Alhamdulillah wa dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Dipaparin jagjag deui kumaha wa istri wilujeng. Enden bandondari nyolongkrong munyungan. Mung bade ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita para wargi dalem malela tuluy ngajawab. Berkah dina waktu ieu mah geuning eta aya Aki di dieu. Waler dalem malela ngaliri ka Aki Jole sedeng Mang Dasri jeung Mang Rubinta gancang tingkoloyong ka tukang sabab ngarasa era aya dalem. Hehe, leres gamparan. Wilujeng isun. Aki Jole nyolongkrong sasalaman. Cager geus lila di dieu. Parantos sun bade saminggu sun. Temal Aki Jole gek dalam Wijaya Kusuma cali kitu di Aki Jole. Maksana sans dalam malela. Geuning geus heubeuna tuh ka ditu Aki. Kan tenan hoyong mah gamparan. Nanging kumaha tuh Aki teh ayeuna teh?
tos kirang tanaga balik mimiosan tabih jagat. Ayeuna ge tiasa ka dieu wirawe di sarengan itu ku Ki Dasri sun. Temal Aki Jole luk tungkul. Geuning ua sisinan teuneun ngangge kersa rurumpaheun ka kampung, saur Wijaya Kusuma neme tumaros deui. Ih, hayang we atuh kahijina mah hayang panggih, kadua ngalongok si Nyai Nyi Mas Banondari. Ari heuing teh kabeneran ayeuna geus cager. Da nya kitu kasebut kolot masok inget wae kanu jadi anak teh. Waler dalem malela rada mesem. Atur nuhun wa dilayad mapupuriheun abdi teu acan tiasa ka ditu. Wireh ieu biangna Nyi Mas neme majeng kasehat. Nanging ari emutan mah eta ge maksad deh bade ka ditu saperkawis saja silaturahmi kalih perkawis bade ngawartoskeun biangna Nyi Mas. Tos sae tina teu damangna. Atuh ayeuna wa kalersan ka dieu pisan kalintang atuh abdi teh ngaros bingahna kaing disebatkeun ogan Allah. Ogan Allah kumaha make jeung ogan Allah sagala. Dalam malela neuteup seukeut kana pameunteun Wijaya Kusuma. Mohon maksad duka enjing duka pageto bade dedeuheus ka ua. Saperkawis ngawartoskeun biangna Nyi Mas tos sae deui kali perkawis bade ngawartoskeun. Ieu Nyi Mas manawi teu aya pamengan naon-naon rupina cios bade disalametkeun teh. Waler Wijaya Kusuma bari nunjuk ka Kaneng Arumsari. Nuju mairan leueteun. Kutan? Nanya Nyi Mas. Dalam malela naros Kaneng Ayu Arumsari. Manawi parang engki, waler Neng Arumsari bari ngagelenyu imut. Ai muni asa dina pangimpian ua mah banon. Si Nyi Mas geus rek dikawinkeun teh. Kasaha dijodohkeun teh Wijaya? Dalam malela ngalirik deui ka Wijaya Kusuma. Kapan itu pamegetna nu nembe di luar wastana Nugraha, waler Wijaya Kusuma bari nunjuk kana lawang. Oh, nu diuk di luar jeung Nyi Mas. Lares eta wa kekelanan wa mah sarada kaget ieu teh. Oh, kagetna teh ku perkara pibojoeun Nyi Mas, pijodoeun. Kapan ti heula nu meunangkeun mustika dalima piubareun Banondari teh? Kapan Ki Mantala ari ayeuna dijodohkeun ka nu sejen? Kumaha pangna bisa kieu teh ieu? Lamun wesel teh masalah wesel. Ari nu meunangkeun mustika dalima Ki Mantala, ari nu dikawinkeun ka nu sejen geuning. Kade bising jadi piributeun kena jeung Ki Mantala. Saur dalam malela hemeng. Kalayan uninga anu nyepeng mustika dalima teh Ki Mantala kari-kari ayeuna Neng Ayu Arumsari bade didahupkeun ka nu sanes. Ku ayana unggelan kitu ti dalam malela gero we Wijaya Kusuma nyauran Nugraha nu masih keneh ngajejentuh sorangan di luar guru tak nyampeurkeun. Da ieu picaloneun Nyi Mas teh ua nepangkeun kadinya Asep kangkina Nyi Mas saur Wijaya Kusuma teu hararese. Nugraha nyolongkrong semah sungkem ka dalam malela. Sok diuk dinya Asep saurna. Ku ayeuna mah nyebat Asep ka Nugraha wireh kapiminantueun. Oh jadi ieu pisalah kieu Nyi Mas teh. Ngan eta kumaha jujutanana Wijaya ieu teh? Dalam malela tumaros deui. Cing Asep wayahna kadinya dongengkeun tina perkara mustika dalima teh. Ieu engkina Nyi Mas palai uningaeun kana jujutanana. Saur Wijaya Kusuma. Atuh teu hararese Nugraha ngadadarkeun tina perkara manehna nu mungaran manggihan mustika dalima ti Talaga Bodas. Kalawan naon rupa nu karanapan ku dirina harita, henteu didingding kelir di Sindang Siloka, didadarkeun saujratna nyaeta nu direbut ku 3 urang rampog di setengahing jalan. Kalawan disariksa terus dipanjara di hiji tempat nu singkur. Kitu deui tina soal kapanggih di eta mustika, karawatan ku manehna dijelaskeun pasalna dibawa ku manuk dadali, kalawan dipurageun ragrag ka jero panjara. Tutas Nugraha Arya Sirenyuel ngadadarkeun tina urusan mustika dalima, hampir aya kana setengah jamna. Pok Aki Jole nyambungan, manehna ngajelaskeun perkara eta mustika dibawa ku Ki Mantala, disebutkeun pasu teh nyata ngajaga aya kajadian huru-hara gede. Geus kitu maleng dalem malela kaing sawatara jongjongan ngaraga meneng, bari mastaka ungut-ungutan teu lami pok sasauran. Jadi kitu jujutanna teh nya. Aduh lamun kitu masih Mantala teh teu jujur. Ayeuna nyetorkeun mustika dalima meunang rerebut. Nya teu nanaon ari geus kitu mah. Nyi Mas rek dikawinkeun ka di dieu. Meureun mana kitu geus jadi jodohna Nyi Mas eta iraha rek disalametkeun Ana Wijaya. Saur dalem malela. Tos kitu mah nembe kahartoseun. Ari numutkeun perhetangan Aki mah manawi teu aya wagela naon-naon sun.
Bade dina kaping 17 sasi ayeuna juma dirahir wa. Kumalik itu sakantenan we ti ayeuna panuhun ka wa dina waktosna supados tiasa ngaluuhan sareng wa istri. Jalan bade kusaha deui di sesepuhanana ari sanes ku wa sareng ku istri mah. Insyaallah sugan jagjag awakna. Ngan kumaha engki mah da moal bisa nyumbang naon-naon nyi Mas, paling-paling ukur doa we panginten. Kaya deui nu disuhunkeun duana we engki. Baler Neng Arumsari teras ngoloyong. Kapengker nyimpen baki malih teras kajamban wire harita tos majeng ka magrib. Mangatua disambil ngaleueut sareng naon atunya meuni teu aya lalabuhna pisan geuning, saur Nen Banondari. Keun bae na ada ka dieu sotelin. Rek ngadon ngopi ngan perlu nama ngalongok wa teh kumaha Wijaya. Aya oge pangabetah di dieu. Kantenan betah mah wa raos di dieu matariis. Ayeuna mah disebatkeun ku si Aki mah kampung Ciseel cenah wa nu janten marga lantaran nama wireh tadi sadayana ngadon areak-eakan dugi ka sareeleun. Itu nyeng serikeun kiru bintang ngabojeg nya ku si Aki disebut lembur Ciseel. Hehehe. Aya ku bisaan eta si Aki mere ngaran tempat teh Ciseel. Keun ira-ira mah lah ku kuring rek disebarkeun ka rakyat-rakyat sakabeh. Yen lembur ngaranna kampung Ciseel. Dalem ngalela gumujeng ngahehe. Akhirnya wa terek aya tanyakeun Wijaya. Sok rajin kene kana moro. Bade itu mah geuning meuni hobina keur kana moro jeung kana nayub teh. Meuni ti cirikna unggal poe Ahad. Leres ari kapengker-pengker mah wa sok rajin mali itu bedilna ge aya keneh di kamar. Mung ka ayeuna keun mah teu acan pirajeunan, jalaran ieu sun kaganggu ku biangna Nyi Mas tos udur. Eta ge aya maksad bade moro mung duka iraha-irahina mah waler Wijaya Kusuma. Lamun rek morong kewe jeung wa ge resep kana moro teh. Ke iraha-iraha mah di mana wa keurinehnya disampeur ka dieu. Urang moro ka ditu geura ka bawahan kulon bejana dinya sok roma mencek. Nuhun atuh wa ari bade ngarsakeun mah urang sareng we sareng abdi. Mangga tuh wa dileueut caina bilih ka bujeng tiis. Aki sok atuh urang ngalopi, saur dalem malela bari ngangkat cangkir. Mangga lajengkeun gamparan Aki mati tadi tos ngarot wae sun. Temal Aki Jole. Regot dalem malela ngaleueut cai kopi ukur saregot cangkirna disimpen deui dina tatakan pising. Ih, geuning geus magrib duh hampura we lain wa teh teu sononya. Harna atuh enga-engalan ting wa wios da caang keneh. Kumaha itu wa istri bising dedeupeun mangkaring teu nyahoeun rek wa ka ditu ka dieuna teh. Yo atuh banon hampura uanya. Heug didoakeun ku wa sing jag-jag tuluyna. Sami-sami wa abdi ge kedah dihapunten. Mun eta mah kitu we wa dina waktosna ulah teu ngaluuhan sareng wa istrinya. Insyaallah mudah-mudahan we dina waktuda ulah aya halangan harungan. Aki ira atuh rek ka kuring. Buka atuh gamparan kumaha parengna we su. Temal Aki Jole bari sasalaman. Tos kitu mah jut dalem malela lungsur diajabkeun ku Wijaya Kusuma sareng ku Neng Ayu Arumsari. Dugi kapayun celak dalem malela tunggang kuda. Guru tak kuda para mitra lumpat ditegarkeun sabab harita geus reup-reupan magrib. Koloyong Wijaya Kusuma sareng Neng Arumsari kalebet kalayan pantona ditutupkeun. Harita Wijaya Kusuma teras angkat ka jamban. Samalah Aki Jole mah jeung Mang Dasri geus pangheulana. Kitu deui nugraha teu tinggalkeun ngalaksanakeun ibadah. Ku ayeuna mah meuni getonaker kana ibadahna. Ngan edas ku carang takolna teh teu katulungan teu beda ti goong. Ditakol bae disada teu ditakol macicing. Kitu polahna nugraha alias sirenyo dina waktu harita siga jalma anu dusunaker. Padahal biasana mah same manehna teh tukang gorocok sok daek ngobrol. Ngan kitu sotenan dumeha teh teu boleh ngenat bae inget ka Nyi Amira. Beuki lila asa beuki melang sok sieuna pinanggih jeung kamusibatan. Ari rek diteangan sieun teu kapangi. Sajabana ti kitu teu wani jung sabab ku dalem hormat Wijaya Kusuma teu meunang ka mana-mana. Sasat moal lila deui ge bakal direnengan jeung Neng Ayu Arumsari. Atuh para mitra ti ayeuna mah manehna ti ayeuna keneh mati mah geus dadahut nyieun opak jeung ranginan pancen ti Nen Banondari dununganana. Kitu deui Mang Rubinta jeung Mang Dasri geus kukumpul pisuruheun meunang ngalati gunung. Domba geus sadia aya kana 5 mangkaning domba baradagnaker sadiaan pikeun salametan. Dina hiji poe Mang Dasri cacarita ka dalam hormat Wijaya Kusuma nu maksudna rek ngalongok heula
di lembur samalah eta ge dititah ku Aki Jole. Atuh dalam hormat Wijaya Kusuma teu ngawagel, anjeunna ipat-ipatana keur ka Mang Dasri teu meunang meuting sabab loba uruskeun. Para mitra anu mulia, gancangna carita Mang Dasri geus indit nu tujuanna mah tayalian rek ngalongok heula imah jeung rek mawa hayam. Ari sabab Aki Jole ngukut hayam aya kana genepna, teu kacaturkeun di jalan Mang Dasri geus tepi, sadatang-datang teh manehna ngadon palahak polohok kawas nu bengong. Sabab eueuh imah hiji-hiji acan estu ngemplong lain bobohongan, gerendeng Mang Dasri ngagerendeng jeroin dadana. Gusti nu Maha Agung, na kamarana ari imah cenah meuni plung-plong kieu jeung eueuh jelema saurang-urang acan. Na parina kitu bari imahna dipindahkeun ka lembur sejen. Deuleu itu imah si Aki eueuh deui aya. Kunaon ieu mah sadina pangimpian, aduh. Palang siang diruksa ku rampok boa. Kitu gerendeng Mang Dasri ngarasa kaget nu lain heuheureuyan. Ningali di eta tempat meuni plung-plong, ret Mang Dasri ngareret ka lebak, katingali aya saurang aki-aki. Nupi umureunna moal sabaraha jauh jeung Aki Jole nu keur ngungkug leumpang, bari ngajingjing gembolan. Gidi ku Mang Dasri disampeurkeun ka lebak, anu maksudna rek nanyakeun ka aki-aki. Sanggeus deukeut pok Mang Dasri nanya bari ngarandeg dina jajalaneun. Aki punten bade ngarewong sakedap sun. Pokna atuh aki-aki nu keur leumpang teh samureuwas. Gancang ngarandeg. Tuluy neuteup kana beungeut Mang Dasri, kalawan nyarita bari da pupurungkutan semusieun, malah ngareretan kana bedog dume Mang Dasri nyeren bedog. Amuing cing atuh sing laki-laki sana. Sing boga leleuhan kawas nu teu boga panon we lain teh. Abong deui ka bantara aki-aki kieu ngadon rek dirampok. Naon kaboga aki deuleu? Peda eta kitu aki ngajingjing gembolan, ieu mah lain barang alus. Gerayo kuy lain jeung yeuh. Cek eta aki-aki bari muka gemolan. Ana breh eusina bako salempeng jeung daun kawung sabeungkeut. Tah deuleu nu kieu patut. Lain pake anu aralus digegemol sotenan. Lain mawa duit. Bako jeung daun kawung pamere tinu jadi incu ti Cigorowong. Kajeung teu kuy lain. Ih, sok tara jeung ajo ieu mah. Pokna samukeuh bari mengkeutkeun deui gemolan bako. Ih, sanes bade ngarampok adi mah kieu mung bade taroskeun. Punten we ku abdi diganggu sakedap. Ih, ilaing mah kawas boyon geuning. Di mana di dia aya begu? Awah di dia mah awah boga. Awah begu deuleu. Mana sinakeun di leuweung. Musina sieun-sieun teuing atuh. Ih, bade taroskeun ka Aki. Mang Dasri nyarita rada tarik para mitra sadaya. Heuh, nanyakeun begu? Sanes naroskeun begu, mung naros teh bumi-bumi di dieu teu araya. Manawi Aki uninga ka mana jalmi-jalmi urang dieu, ceuk Mang Dasri nyarita beuki tarik. Sabab ceuk pikirna bisi teu kadenging. Oh, nanyakeun rakyat nu di dieu. Aduh tadi mah nanyakeun begu, nu madak Aki teh palahak polohok. Nyata euy saminggu nu ka tukang rakyat-rakyat di lembur ieu teh. Ngadenge beja aya nu ngaruksak. Ku rampok imah-imah kabeh ngadon didarurukan ku si wawalak rampok ge. Nu boga bana digubuk banana. Aya awewe tegep digubuk deui. Samala bejana aya sababaraha jalma nu dipahala. Hadena we Aki mah tegung si Bangi jeung si wawalak rampok ge. Sabab Aki mah boga saungna ge mencil di ditu di pasir. Jadi tegung si kadatangan ku si rampok. Ari ayeuna ilaing rek ka mana atuh ngadon los-los ka dieu bari naoge? Cek Aki-aki ngajelaskeun kalawan malik nanya ka Mang Dasri. Wawi sakawit naon bade ngalongok saung ki. Beresim kuring teh nuju nyaba. Nah, ari namanya ngajenghok ningat tempat meuni plung-plong teh aya bumi hiji-hiji acan. Teh Mang Dasri bari hate ngaranjug ngadenge beja ti aki-aki kitu. Oh, nya untung kene sakitu mah ilaing keur aya di panyabaan euy. Coba atuh lamun ilaing keur aya di dieu. Aduh. Heuh, kuring kumaha na si bilaing. Perkara banyak hancur mah benang disiaran euy, benang disiar. Coba lamun jiwa ilaing cilaka atawa korban. Pan kumaha anak pamajikan ilaing. Hai doy Aki rek balik kampura we nya euy. Cek eta aki-aki bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Nah sawangsun Aki, teh Mang Dasri bari patarema dampaleun geus kitu mah aki-aki ngaleos. Kakulonkeun leumpangna meuni gancang naker, alah batan tinu ngora. Kumaha tu para mitra Mang Dasri? Mang Dasri sanggeus aki-aki eueuh teh meunang sawatara jongjongan mah. Ngadon ngahuleng malah ngagerendeng jeroin dadana.
Gusti nu maha agungnya telenges manusia teh. Nya antega ngaruksak bana rakyat nu teu tuah teu dosa. Nya banana dirurud, nya jiwana dikaniaya. Ras kucocoan si Aki hayam genep mangkaningin marontok naker. Can kelenci aing nu tilu jodoh. Leheung lamun digubug ku welak rampok kumaha lamun kelenci kaduru batir temenan kelenci aing jadi geheng. Kitu geureuntes hate Mang Dasri. Teu lila leos ini ti tempat eta kalawan teu kungsi nempo deui ka urut imah Aki Jole. Terus kebat rek balik ka Ciseel. Sajeroning keur leumpang hatena ngeri ku ngadenge beja ti aki-aki kitu yen tatangana Aki Jole dirurug ku rampog kalawan harta banda diruksak. Ari katamah-tamah saja jalan ngadenge sorat tongeret meni baleger. Puguh matak namah-namah kelar kana hate. Ampir ngagayuh kawanci magrib harita teh Mang Dasri kakara tepi kabumina dalam hormat Wijaya Kusuma. Koreleng Mang Dasri jalan ka tukang, sababrek jalan ka hareup mah ingis kaganggu. Barang tepi ka tukang gok Pa Amprok jeung Neng Ayu Arumsari nu bade ka jaman. Hargeuning si Mang tos mulih deui meni asa sakedap teuing Mang. Na teu cios kitu? Saur Neng Ayu Arumsari bari neuteub kana beungeut Mang Dasri. Kandenan cios maneng Ayu mung kangge naon atuh lami-lami di ditu. Malih matak namih-namih kasedih we kana hate teh temal Mang Dasri. Nyarita bangun hoream gek diuk dina babalean. Pargi Mang Rubin tangadaweung. Matak namih-namih kasedih kumaha ari Mang? Neng Ayu Arumsari rupi anu kaget. Bari neuteub kana beungeut Mang Dasri harita teh para mitra. Neneng. Nah, atuh itu geus sanggi teuing Mang teh abongkeuna jalmi anu teu aya kagaduh. Sanggem paripos teh mah kasarna mah saumur-umur digugulung ku kabingung. Diudag-udag ku kasesah. Mun sanggem paripos teh mah teh semplek nincak semplak teh sanes bobogongan Neng Ayu. Nah, mun aya kuteung teuingeuna keur jalmi, teu aya rasan pisan, ceuk Mang Dasri rada lumengis. Puguh Neng Ayu Arumsari tamih kaget ku ngadangu caritaan kitu ti Mang Dasri. Kunaon ari Mang? Mun aya ngaruaskeun akernya? Aya nu margat di setengah jalan ku rampok atuh kumaha Mang? Taros Neng Ayu Arumsari. Nemege Neng Ayu Arumsari naros torojol Aki Jole tas Mang meyeumkeun cau di pipir jeung Mang Rubinta. Geuning jahilain geus balik Dasri. Abong kenang ngora keneh di dieu ka pasir mending sakolepat. Da nya kitu ketang, Aki ge keur ngora keneh mah. Karasa diumpang teu meuni cangker. Meuni mana ari hayam jeung kelenci lain euy kapan tadi cek dewek kudu dibawa kabeh. Cek Aki Jole nanyakeun hayam jeung kelenci. Dah Aki, mau hayam jeung kelenci naon teu mawa bulu-buluna acan? Teh Mang Dasri alum. Sedeng Neng Ayu Arumsari neuteub kana beungeut Mang Dasri. Teu mawa bulu-buluna acan kumaha ari lain Dasri? Paraeh kitu atawa aya nu maling? Aki Jole semu kaget. Lain nu maling atawa paeh teu ningali bangke-bangkena acan malah saung urut urang jeung batur ge. Naon teh kari lebuna Aki? Temal Mang Dasri. Hai. Pangdenge imah urang kari lebuna? Aki Jole ngaranyu. Nya samalah lain urang wae nu batur ge hempa kabeh euy imah hiji acan. Gusti nu maha agung. Ari jelmana? Aya di ditu. Boro-boro malah hayam-hayam acan duka teuing kamarana. Kuring barang jol teh ngahulang asa dina pangimpian atuh. Ningali lemur meuni plung-plong atra ka ditu ka dieu. Nya teu kungsi lila kuring papanggih jeung saurang aki-aki teuing urang mana. Nyaritakeun di pasir-pasir kitu. Terus kuring nanyakeun ka eta aki-aki. Pokna cenah nurutkeun beja mah. Nyalah saminggu nu kaliwat dirurug cenah ku rampog. Badana dibawa. Imah didarurukan samalah aya nu dikaniaya ku rampog. Tapi kalemur urang naon teh eueuh jelema saurang-urang acan. Kitu teuing parina ka tempat sejen teuing dipahala ku babalak rampog. Ceuk Mang Dasri ngajelaskeun kana kaayaan di lemburna. Atuh puguh para mitra Aki Jole ngalenyap campur nafsu ku ngadenge beja kitu ti Mang Dasri sirah gogodeg hareneg beak kadae. Nya anjeun kapayang jahat eta manusia. Menyeueuh rasa kamanusiaan ngadon ngaruksak rahayat nu boga-boga. Paingan atuh dewek ngajujurung ilaing nitah ka lembur heula. Nya eta kitu we siga nu ngabejaan kana batin dewek supaya nempo kaayaan di lembur. Aduh. Nya hianatna keur sebedul deh. Cek Aki Jole hatena ngeri. Keur mah geus nyedak kapikun bari teu sanak teu kadang katambah boga imah sagede peureup gebeak jadi lebu. Diduruk ku rampog tajalian ku anak-anak Kimantala. Nu sabagian loba geus korban samalah Kimantala ge karingarana.
menang sawatara jongjongan Aki Jole jeung Mang Dasri ngadonting haruleng kitu Deneng Ayu Arum Sari ngarasa watir ku Aki Jole tila mitorojo di dalam hormat Wijaya Kusuma nu nemeni is caketaman lajeng naros ka Mang Dasri nu keur melengu geuning eta Ki Dasri geus balik deui geus lila taros dalam hormat Wijaya Kusuma bari laka ngaliri ka Mang Dasri duh nemue gambaran mung dongkap ka dieu tinggal kaayaan lemur meuni asa dina pangimpenan we abdi mah tema Mang Dasri albudina alung asa dina pangimpian kumaha Ki Dasri nyarita teu pupuguh teuing waler dalam hormat neuteub seukeut kana beungeut Mang Dasri pokok Aki Jole dicaritakeun sakumaha katerangan ti Mang Dasri yen imah Aki Jole jeung imah tatanggana ancur di daruru ku rampog kitu deui jelemana dicaritakeun eueuh saurang-urang acan duka di pahala duka ngarejat kanu jauh sakedapan mah dalam hormat Wijaya Kusuma ngaraos reuwas pok sasauran kahareupeun Aki Jole jeung Mang Dasri keun bae Aki tong make di pikiran teuing cicing we di dieu jeung kuring da moal burung mangida moal nepi ka teu mangidahar sugan gitu lamun gitu Aki jeung Ki Dasri teu dirawatan ku kuring kakara ngarasa bingung pikeun cicing apan ku kuring ge dicarek inca balilahan ti dieu balik ka lemur ge uruseun anak jeung pamajikan teu baroga sakadar awak sakujur ai sanes kitu gambaran mung eta we aya ku jeung teuingeun pisan jalmi teh ngadol ngaruksa ka rakyat nu kirang kagaduh meuni teu aya ras-rasanana pisan da nya kitu sifat manusia teu boga dasar agama mah teu mikirkeun kana kumaha kanu kumaha tapi keun bae da awal akhir ge moal burung meunang wawalesna sok ayeuna mah urang saralat Aki geus magrib mangga gambaran ki Aki jajan ka jaman sun temal Aki Jole ngoloyong ka cai meh bareng jeung Ki Dasri ari dalam hormat Wijaya Kusuma teras kalebet bade netepan magrib kacaturkeun patih malela nu ayeuna tos janten dalem ngagentos Kangjeng dalem Wijaya Kusuma dina hiji dinten enjing-enjing wanci haneut moyan tos jengkar tunggang kuda nu sasauran kagarawana bade naroskeun waktosna pertikahan Neng Arum Sari padahal bade nyumpingan saurang panarosan uluhung di wewengkon Cisurupan harita lumpatna kuda di tunggangan kuda lemalela sakapeung menit tegas sakapeung laun satiap rakyat nu di pasisian pada ngahurmat ngan henteu wae sarujud kitu deui nu keur lempang pada areureun sabab paamprok jeung pangagung beki tebih angkatna dalam malela kalayan nyorang pagunungan jeung leuweung sanajan anjeunna nyalira ge teu sepi tina kagimir anggang tina karingrang cohagna mah teu rempan teu ringrang inggis aya nu ngaganggu di satengahing jalan estu teu neung ludeung taya kakeueung saorana tilas patih nu leber ku wawanen sugih ku pangarti di setengahing jalan dalam malela tepang sereng saurang lalaki nu keur nanggung nglodong tas nyadap kabung gero dalam malela nyauran bari narik les reg kudana eureun hei mamang cing eureun heula sakedeung kula rek milu tubanya saur dalam malela bari anjeun cleuk calik dina tonggong kuda atuh nu digeroan gentak ngalieu disangka mah rakyat biasa horeng dalem menit tandang naker ngangge raksukan takwa dina kantong ngagebay rantai erloji tina emas meni moronyoy sedang dipengkera nogela keris atuh puguh lalaki nu disauran ku dalam malela meni reup kedeuk rai pias gancang diuk dina taneuh pok nyarita bari nyemah aduh ampun kaula nuhun hapunten nu kasuhun mugi teu janten benu kalbu kaula nuhun panyanten si abdi mah sanes pangagung ampun kaula nuhun ampun ceuk eta lalaki meuni siga nu sieunaker danya kitu ketang para mitra zaman baheula mah panggih jeung ngedalem teh meuni alah batan panggih jeung raja ngarasa ajrih jeung ngarasa seram tong make jeung sieun-sieun tong make era sagala da kaula mah lunta ka dieu teh lain rek ngahinatan ka diri Andika ari ngaran Andika saha jeung di mana pamatuhan Andika saur dalem malela rada leuleuy bari mesem manawi percanten mah aku pangersa wasta abdi teh pun ojo gambaran temal eta lalaki katelah ojo jadi ngaran Andika teh ojo nya leres kaula nu temal ojo bari sirah tetep tungkul ari padumukan torompok mah itu gambaran di lebak sun di lembur Cimeong sun dugi pangersa teh balik akad ka mana sun temal ojo malik tumanya ngahaja kaula rek ulin hayang nyaho kaayaan di pakampungan lain kula rek nanyakeun ka Andika anu disebut Cisurupan teh jauh keneh
Gigipan geus salbat Cisurupan gambaran. Oh, jadi ieu geus asup Cisurupanya. Larasun gambaran. Tah. Lamun kitu mah kula rek tumanya ka Andika. Sugan Andika nyaho atawa geus ngadenge. Nurutkeun ceuk beja di wewengkon Cisurupan aya pananyaan, dukun nu lepus tur luhung elmuna. Nah bener di wewengkon Cisurupan aya pananyaan lamun aya saha ngaranna, kula aya keperluan penting ka manehna. Leres gambaran aya sun. Nu kasebat panarosan teh malih mah teu tebih ti rompok ieu sun. Jenenganna teh Bah Madrawi. Mungku sadayana sok disebat Bah Ageng we, wireha salirana Ageng. Tah. Sehingga tu kula jajabkeun lamun nya mah teu jauh ti tempat Andika, jauh keneh ti dieu, dalem malela rupi nu pingah naker. Teu gambaran manawi mung kahalangan ku serang sun. Cingna mah tu bareng jeung kaula, bari sakalian ku kula, engke kula jajabkeun nepi ka imahna. Unyuk sumangga kaula nun, temal ojo nyembah heula. Geus kitu mah kuniang nangtung tuluy ngaleos ti heula dituturkeun ku dalem malela. Tunggang kudangan teu dilumpatkeun sabab keur nuturkeun nu leumpang. Ngan ukur sababaraha menit anu ngajajabkeun dalem malela teh geus tepi deui ka hiji imah panggung. Tur anggang tinu sejen regeureun sarta ojo nyarita. Ieu sun gambaran manawi Bah Ageng teh, bokna bari nunjuk ku indung leungeun. Ai geuning sarepi kieu kisilah boa-boa keur eueuh, saur dalem malela. Rada hemeng sabab eta tempat tari iseun. Tadi mah katinggalina mah aya gambaran nanging duka upami nuju di pangker mah. Cing teang heula ka ditu ka tukang, kula ngadaguan di dieu. Jut dalem malela lungsur tina tonggong kuda. Kalawan ojo teu hararese manehna ngoreleng ka pongpok imah, maksudna rek nempo Bah Ageng, pok ojo uluk salam. Sampurasun kulan, pokna kabeneran ti jero anu nembalan sora lalaki tayalian. Bah Madrawi atau kasebut Bah Ageng. Rampes, temal Bah Ageng bari berai muka panto. Geuning ki ojo. Wanya teh sema jauh uyap ka jero euy. Aya naon ieu teh? Bah Ageng nanya. Itu sumpah ya tamu agung sum ieu teh. Jeung kuring papanggih di girang manehna teh minta diajabkeun ka dieu. Kumaha? Pangdeng teh tamu agung. Tamu agung saha? Bah Ageng sebu heran. Nya tamu agung kang jeung dalem lah. Temal ojo rada ngaharewos. Hah? Kang jeung dalem? Amuing meuni asa ngararimpi teuing euy. Make kang jeung dalem sagala ka dieu. Aduh. Nari lain ku harianeun ojo. Menak ngadoni bobo ka dieu mangkani di dieu mamatak pikaeraeuna keur euy. Bah Ageng semu bingung keanjangan ku bangsa menak. Ringgeus kumaha tuh bah sabab manehna keukeuh menta ditidurukeun. Ari teu digugus sok sieun kumaona mangkani itu mah kasebut ge dalem. Kumaha lamun sekuring dicuriga? Aduh. Ampun teuing mun kaarera teuing atuh euy. Ceuk Bah Ageng asa geumpeur. Gero nyalukan pamajikan nu keur nutu segon di bibir. Sarna? Ieu, rek nanahaun atuh gegerewekan wae jalma teh. Masarna pamajikan Bah Ageng siga nu keheul. Harita teh tapi teu burung nyampeurkeun mah, pok nanyakeun. Aya naon abahna? Gegerewekan wae kapanyaho kuring keur nutu? Pokna deui bari ngareret ka ojo. Kun bae nutu mah sing diselang ku si Nyai. Geura beberes deuleu itu. Di jero heug amparan samak nu bersih. Mun asarera teuing euy aing masarna deuleu. Ari kitu aya naha kitu abahna? Mun sagala leumpeur teuing teh. Masarna talete. Ieu cik ojo cenah aya dalem cenah ka dieu. Heureuy ka abah. Amuing teuing baru aya kangjeng dalem ka dieu. Alah, aing mah makaning di jero pabalatak, teh kelanan urang baberes heula. Tong makasihna ka dieu ki ojo. Masarna geumpeur gancang unggah ka imah. Terus beberes mangkaning di imah sagala aya, anggal urut anakna pabalatak keneh can diberesan. Harita para mitra Bah Madrawi tuluy nyarita deui. Ojo, bejakeun lagu ilaing euy. Abah keur kacai kitu ulah dibejakeun ke di dapur euy. Ceuk Bah Ageng. Leos ojo kahareup deui bebejak ka dalem malela nuju ngadeg sedeng kuda datos dicangcang dina tangkal jambu. Kumaha kisilah aya dalem malela naros bari ngaliri. Sun, kalau sanuju aya gamparan angin nuju ka jaman heula sunna teh. Antosan we sun malawi atuh salajengna sim abdi teh bade unyuk permios we sun. Hejung atuh nuhun nya. Sawangsuna gamparan temal ojo bari mangut. Geus kitu maleos ojo balik ka imahna. Ari Bah Ageng harita meuli siga nu samarampa.
ceg kana ikat tuluy dipake di kamar geus rapih diikat tuluy ngarawel baju nu nyampai dina tamang sasampayan di kamar nu kabeneran di kamarna Paroe rap di baju dipake kakara ge ngasupkeun leungeun sabelah cikikik masarna pamajikanana seuri nyikikik ngandara di pengkep ari nyane jeung seuri kenaon sasarna kos teu hidang we seuri sorangan Bah Ageng ngareret lain kuring lain teu hidang tapi abahna kawas nu lieur deuleu kira-kira atuh make kabaya kuring asup moal ge moal deuleu temal masarna ardi sidik-sidik nyawe nurek dipake ku Bah Ageng teh kabaya nu pamajikan samarukna kampret horeng salah ngarawe dumeh di kamar dapoe aduh aing mah kurus-urus teh paingan ngasupkeun deungeun rada sereg horeng kabaya nyanehnya cek Bah Ageng bari ngababetkeun kabaya rap make baju kampret bodas ari masarna harita gancang ngamparkeun samak di tengah imah koloyong Bah Ageng kaluar ti kamar tuluy ngalaan tulak ana brai panto dibuka horeng nyawe aya dalem sampurasun Bah saur dalem malela bari mesem rampes aduh hapunten gambaran alah di dieu mah geuning kieu matak pika isineun Jun mangga teras kalepat mangga gambaran mangga Bah Ageng meuni teu sirikna para mitra popoyong kodan bakatingku era kadatangan ku dalem kalacat dalem malela naik ka tepas solongkrong sasalaman ka Bah Ageng cager Bah saur dalem malela hehe alhamdulillah gambaran sawaktos ieu mah teu aya sawios-wios kaulanun samulina kumaha pangarsa wilujeng temal Bah Ageng bari nyium kana panangan dalem malela berkah ari lahir mah kula teh teu keur sehat Bah Ageng mangga sun lagi Bah Ageng mundur bus dalem malela kalebet kalayan calik dina samak sedeng titahanana titihanna mah disimpen dina balik panto atuh gek Bah Ageng oge diuk meuni mendeko hareupeun dalem malela ari masarna harita teh sanggeus ngamparkeun samak ngadon nyempot deukeut lawang dapur bari noong tina bilik anu carang ngawaskeun ka tamu hari nu katelah Bah Madrawi teh alias Bah Ageng teh bener kitu Andika dalam malela mayunan tumaros bari neuteub ka Bah Ageng anu keur melengok hehe syud leres sim abdi gambaran temal Bah Ageng sirah tetep melenguk da puguh nying hareupan menak sanes ku kitu meuni asa sisinan teu keur pangersa ngangge kersa rurumpaheun ka saung butut kanggo sim abdi mau ngaraos ari sin gambaran saja biti kitu ngaraos leuwas we syud naon nu dibimaksan ku pangersa ngangge kersa jengkar ka badusunan na sim abdi teh aya kalepatan upami aya kalepatan teh mah naon nu janten lepatna sun sumangga enggal saurkeun kaulanun pokna Bah Ageng sabunu sieun jeung kaget sabab saumurna kakara kaunggahan ku pangagung dalem malela Andika ulah ngarasa kaget sok sumawana ngarasa sieun kadatangan ku kula memang kula kakara pisan nincak ka wewengkon ieu lain kula rek newak Andika tapi kula datang ka tempat Andika kahiji kula hayang nyaho ka ayan tempat ieu kaduana kaula aya permaksudan leuwih penting saur dalem malela unjuk sumangga sehingga saurkeun kaulanun naon nu dipimaksan ku pangersa teh sun Bah Ageng siga nu teu sabar bari hate tetep ngarasa reuwas hade ku kula dicaritakeun ka hareupeun Andika sanajan ku Andika teu dititah oge pasti ku kula bakal ngajelaskeun naon maksud jeung tujuan pangna kaula datang ka tempat Andika kaula teh geus aya kana sababaraha poena keur manggih kata giburan hate ngan teu we kula sudah kana dahar sudah kana hees mah nya kula teh beunang disebutkeun keur ceurik batin lamun ceurik batin teh mah nyaeta kula keur manggih ka nyeri ti hiji jalma jelas nama diri kula diancam dina kituna kula manggih selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat cenah mah di wewengkon Cisurupan aya nu bisa nulung kasebut jalma nu cukup ku ilmu sugih ku pangarti nyajek beja Andika pisan nu ngaran Madrawi alias Bah Ageng da ku ayana kitu ayeuna kula rek menta tulung ka Andika sangkan eta manusia nu rek nyieun hianat atawa ngahina ka diri kula ulah nepi ka bisa mental anu hartina mah diri kula bere kakuatan ku Andika sakitu perluna kula datang ka hareupeun Andika poma Andika sing bisa ngabantu ka kula saur dalem malela ngabohong majarkeun aya nu wadeh hianat ka anjeunna aduh ampun teuing kaulanun sembaheun abdi ku ngupingna kasauran pangersa ge kang sim abdi ngaraos isi nu kalintang sun disangki ku abdi mah mun disangki sim abdi luhung ku ilmu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa teu pisan-pisan kaulanun margi sim abdi ge kasebat oge urang pasisian sisi pasir
urang kampung sisi gunung asa tepi tina sangkian pangersa sim abdi maya paripaos teu bodo-bodo aja nu hartos nama sepi ku pangarti suwung ku pangaweruh sokomo pangersa mun tulung ka sim abdi mah asa hari sinaker kaula nu pamitea mah dina resna sim abdi nyawasan kana pamunut sami sareng ngadampal kana paripaos tak-tak ngaluhuran mastaka sun adana pipit ngendek-ngendek pasir adana pitiasa disanggemkeun abdi teh ngalungkeun uyah ka laut sun sedang pangersa kasebat pangagung samaheun abdi sadaya nu kasebat jemar ku panalar sun cek Bah Ageng nyarita meninga galindeng boga rasa handap darajat dibarengan ku rasa era nu lain heuheureyan dumeh dipun tangan tulung ku pangagung memang nurutkeun syariat jeung pangakuan Andika katut rahayat sakabeh kaula teh kasebut pangagung atawa pamanggu rahayat kabeh nu aya di satatar Garut kalawan kaula rumasa sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa tapi urusan lahir gitu sotena ari urusan batin mah lain kaula ngaragrageun darajat sorangan estu sabenerna mah kula teh bolostrong nu mata kula jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang tayalian rek minang saraya ilmu ka Andika kalawan Andika ulah boga rasa kitu sakumaha nu dicaritakeun bieu ka hareupeun kula ku ayana kitu sakali deui kula minta bantuan ti Andika pikeun perjagaan diri sabab lamun teu kitu kana pasti kaula cilakana ku manusia nu rek kianat ka kaula ana geus cilaka sokomo nepi ka kula palastra saha nu baris ngaping sakabeh rakyat ulah-ulah rakyat bisa ruksak ku eta manusia nu rek dolim ka kula teh waler dalam malela nu nada nama keukeuh munut tulung perjagaan salira atuh keur Bah Ageng meunang sawatara jongjongan ngahuleng ngaraga meneng menibangun nu anteb naker sirah melenguk tungkulir bueuk menang mabuk sedang dalam malela neuteub seukeut kalayan teu lami dalam malela tumaros deui rupi anu teu sabar kumaha pamadegan Andika sanggup turek ngabantu ka kula okna deui geura para mitra harita teh nyarita dalam malela teh lamun sanggup sebutkeun sanggupna lamun teu sanggup sebutkeun naon nu jadi teu sanggupna ngarah kula puguh pikireunana atuh lamun sanggup rek nulungan kula nu keur tagibur pipikiran eta nu dipenta kalawan kula ge moal rek gaplah moal rek ngamomorekeun kana tanaga Andika nu saeutik gedena pasti kula rek aya kaingetan ka Andika saurna deui dalem malela saolah-olah maksa bari neuteub ka Bah Ageng keur melenguk geus kitu mah kakara Bah Ageng cumarita sorana semunga geter si janusieun dalem malela bendung aduh gamparan di sim abdi teh teu enga-enga ngawaleurateun api teu enga-enga masihan putusan ka pangersa teh sanes alim sanes wal masihan waleran teh kaula nu nanging sim abdi teh nujung emut heula sun mikir heula kumaha Bah Ageng nasieun eueuh pamulang asih ti kula duh ampun paralun teh kaula nu mun sanes kadinya nu dimaksad ku di sim abdi mah nanging disebat teh bilih pangersa janten rengat mana ngaraos di luluhuran ku di sim abdi temal Bah Ageng bari rada mesem hehehe ulah boga pikiran kadinya kapan tadi ge kula geus dicaritakeun memang kula kasebut sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa tapi ukur urusan lahir ari urusan batin mah bolostrong molongpong nu mata kula datang ka Andika teh muntang tulung kitu oge ngaso heula rawargi sadaya ngaso Bah Madrawi harita tuluy nyarita di aduh gambaran di sim abdi teu enga-enga ngawaler acan api teu enga-enga masihan pudusan ka pangersa teh sanes alim malisan waleran kaula nu nanging nuju ngemut heula sun mikir heula kumaha Bah Ageng nasieun eueuh pamulang asih ti kula ampun paralun kaula nu sanes kadinya nu dimaksad ku di sim abdi teh nanging emut teh di emut teh bilih pangersa janten rengat mana ngaraos di luluhuran ku di sim abdi temal Bah Ageng rada almesem olah boga pikiran kadinya kapan tadi ge kula geus dicaritakeun memang kaula kasebut sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa tapi ukur urusan lahir ari urusan batin mah bolostrong molongpong nu mata kula datang ka dieu teh kalawan muntang tulung ka Andika kitu deui kadinya tadi teh nya para mitra meunang urang jelaskeun unjuk sumanga ari pangersaan teu ngaraos di luhuran mah ku di sim abdi dupi pamaksadan teh bade naon gambaran teh Bah Ageng akhirna manurutkeun sakumaha pamunut dalam malela nyaeta ku sieun teh
Dodi maksud kuku lamanya tak itu kahayang dibere pikeun perjagaan diri jeung pikeun nyingkirkeun eta manusia nu ngancam ka diri kula. Oh kitu nu dipikapalai ku pangarsa teh. Insyaallah di sim abdi bade nyaosan kana pamunut mung langkung dipayun agung pangapunten. Sanes di sim abdi sun bade kumalungkung kumawantun ngawawadian ka pangarsa samaheun abdi sadaya kaula saupami teh maka emot di sim abdi teh parantos ka tampi pamigu ulah diangge ka teu aya kapriyogianana su sumawan teh dicobi-cobi kanu sanes mun anu dimaksa je ulah dicobi-cobi kanu teu aya kalepatanana kaula nu cek Bah Ageng sasahat heula. Piraku deui atuh Bah Ageng da ku lagi boga pikiran make rek digunakeun kanu lain-lain mah pada dalem malela geus kitu mah Bah Ageng nguniang nangtung. Pangapunten atuh sun dikadun heula ku di sim abdi. Heupe kadinya waler dalem malela. Koloyong Bah Ageng ngoloyong asup ka kamar nagek diuk sila meneko. Ning hareupan sababaraha hiji parabot pusaka gerendeng Bah Ageng gegerendengan. Mapatkeun elmuna bari nyuhun hiji lamak bodas samode beubeur nu panjangna kurang leuwih sadeupa. Horeng eta lamak nu disebut isim. Salila Bah Ageng aya di kamar dalam malela sasauran dina lebet manahna dibarung ku pameunteut meuni marah mah. Semua gagal deui ayeuna mah jigana tujuan aing baris hasil. Baris bisa males kana kacumantakan si Wijaya nu geus nimulkeun wiwirang ka diri aing. Malah aing boga kayakinan pasti bakal dipis herab ku sakabeh balarea. Ulah-ulah bangsa gegeden bakal tunuk ku pangabaruh aing. Kitu gerentes manah dalem malela. Nu teu kungsi setengah jam Bah Ageng geus norojo kaluar ti kamar. Bari leungeunang geui baki tambagan nu ditumpangan ku beubeureuh isim. Selengseng ku dalem malela kaangse seungit minyak kananga meuni meleber. Gek Bah Ageng diuk dina mecageun baki. Harita dalam malela neuteub seukeut ka hiji barang tina baki. Gamparan. Mugi 1000 ulah janten bendu salaksa. Mugi janten rorengat mana gitu. Hapunten nu kasuhun ku jisim abdi kaula nun. Mung kieu geuningan nu bade dikasangakeun ka pangarsa teh sun. Cek Bah Ageng teu boleh sanduk-sanduk. Ulah boga pikiran naon-naon cek ulah ge. Pokona mah kula supaya dibahanan ku Andika we. Hatur nuhun gamparan. Da ieu benten ku pangarsa kedah dianggo benten maksudnya. Ieu benten ku pangarsa kedah diangge. Dina angkeng di mana aya bancang pake buat lebih anu bade cumantak ka pangarsa kabutkeun we 3 kali su. Nanging sakali deui jisim abdi titip ka pangarsa. Ulah diangge kanu teu aya hartosna. Jalanan ieu parabot kasebat parabot langkung penting di sanesna kitu. Sanggem paripaos teh mah dikebutkeun kana sagala ge tiasa saat. Dikebutkeun kana gunung tiasa urung. Tos kantenan ka jalmi masun. Saperkawis eta kali perkawis kade ulah kapan aku istri boh ku tuang garwa. Atanapi ku istri nu sanes jalanan kapan terangan ieu parabot ulah kacepeng ku istri sun. Sumanga kaula nun nyangakeun manawi bahan katampi karana aya mangfaatna kanggo pangarsa. Cek Bah Ageng bari ngasongkeun isim ku dua leungeun. Nuhun atuh Bah Ageng ku kaula ditarima lahir batin kalawan mudah-mudahan ngajadikeun hikmah keur kula. Waler dalem malela. Nampi isim disarengan ku manah bingah nu tayah hinggana. Malih ngaraos reueus. Rap harita keneh ku dalem malela dianggo lebeting raksukan takwa. Dah ayeuna mah kulantaran kula geus hasil maksud kalawan ku Andika geus dijimatan. Kula rek amit mungkur Bah Ageng sabab pamajikan kula bisi arep-arepeun kata mah bisi buriteun di jalan. Sajabati kitu insyaallah iraha-iraha kula rek ka dieu deui. Tapi mah lumayan je kaingatan ti kulanya. Kay gampang di mana kula geus hasil maksud pasti ka dieu deui. Bari rek mereka ingetan tanda panon ka Andikanya. Saurna para mitra. Bari golosor dalem malela masihan artos 2 ringgit. Samalah dikepeulkeun kana dampaleungeun Bah Ageng. Puguh we para mitra sadaya keur Bah Ageng mah harita teh. Dikepeulan duit 2 ringgit, leungeunna meuni ngaleper. Sabab kakara aya nu mere duit sakitu gedena. Sedeng tinu sejen paling antek para mitra. Ukur saketip atau paling gede ge satalen, tapi ieu mah dalem malela masihan duit 2 ringgit. Cek basawalana mah 2 holden setengah. Ku ayeuna kana pasti aya kana 10.000 na perak para wargi sadaya. Harita Bah Madrawi tuluy nyarita. Aduh gamparan meuni alalisin deui nganggo maparin artos sagala sun. Cek Bah Ageng kitu sotenan cek basa kiwari teh mah basa basi baso. Baso tahu teh alias pura-pura. Padahal hate nama alhamdulillah cenah.
lumayan weba ageng ke ira-ira kaulah ka dedenya sama rek mere tanda mata ka Andika geus sakitu we kula rek unurnya unjuk sumangga kaulah nun mugi aya dina kawilu jangan saderasna mung sakali deui da dihapunten nu kasuhun wireh di dieu teh sakieu buktosna teu tiasa ngahormat kaulah nun teh malbah ageng bari nyolongkrong sasalaman sabalikna kuring kudu dihampura ku Andika yu atuh bageng mang asun wilu jeung angkat teh malbah ageng bari ngajajabkeun saseret tepas jut dalam malela lungsur kalayan teu mitras angkat tunggang kuda meni ditegarkeun nyaan perwatakna isim tiba ageng kacida gede pangaruhna eta we setiap aya rakyat nu tepung di setengahing jalan kabeh pada tarungkul pada ngahormat teu sirikna sarujud ngarasasieun jeung serab ku sorot soca dalem malela samalah nu keur di karbon jeung di Sarawak ge ngadak-ngadak areureun heula barang gawe pada marangut sedang bangsa sasatuan samodel hayam jeung domba anu keureting kelendang ge pada birat lalumpatan siga nu sieun tapi lain sieun kuda ku kuda ieu mah sieun ku perwatak isim nu diangge ku dalem malela atuh puguh we cacak nu sakitu ge kangge dalem malela geus asa reueus asa janten raja lain bobohongan bireh tos diwaris isim ku Bah Ageng lamun ceuk basa kiwari teh mah asa kagungan senjata asa boga senjata ampuh senjata canggih cenah para mitra. Para mitra sadaya anu teu kacaturkeun di jalana wanci magrib harita dalem malela neme dugi ka bumina jut lungsur tina kuda kalawan gancang kudana aya nu mawa ku saurang gandek kalacat dalem malela naek kana tepas kana teras teras kalayan kalebet ka bumina nu kalersan garwana nuju calik di patengahan korejat garwana nu jenengan enden berlian ngadeg lajeng ngabagiakeun ka ingkang raka nuhun teuing apihna tos mulih amih teh meuli ngaraos sariwang mah hampir salinten jeput teu acan mulih bae terus ka mana atuh dugi ka sonten geuning saur enden berlian teu terus ka mana-mana di dinya we di Wijaya Kusuma di lasotenan dume eta babadamian ti heula tina urusan rek ngawin ke Nyimas cenah mangkaning waktuna kari sabawara poe deui kapan baler dalem malela ngabohong panginten atuh teras babadan tenan madugi ka sonten kumari perkawis Banondari nerasaena ari katingalina mah geus miang-miang getihan deui malah geus mamayu ayeuna mah nuhun atuh ari neras mah kaleresan anjeunna teh bade kagungan maksad kaleresan di damangnya kamar ieu mah nalika di dieu keneh katingalina meuli matak pisa lempangeun malih kangge abdi mah tos pondok pangharapan Banondari tiasa jag-jag deui margi di landongan aya kana sababaraha kalina teu aya parobihanana pisan meuni asa langkung reksak nanging ku jalan